Gus. Kamar mandi cai. Kesopan. Ya buru. Bingung. Bang, kenaon kan? Berumahan keran. Keren. Heeh. Emang di mana? Di Lebak. Jajan. Jajan sebelah tuh tinggali. Mantap Itu si Arek mah. Iya lah mah keran cai geus pinuh na emang. Nah itu bantuan lah. Kemana? Iya teu kapangi-pangi ti tadi. Kira nitip lah iya tuh nya. Atuh nah heula. Ini nitip iya bi. Oh nya. Mas, Tuh tadi tingkah mana? kan kayak mana batur ya selangnya. Yuk aya cau deh. Aya heula. Selangna panjang, pan bisa ngopi cau heula urang. Capek setengah lemur kurilingan. Panjang sabaraha ratus meter deh. Tuh ingin ditah mareuman teh. Sahan keur kumaha motor yuk. Sagis. Nah, jika dieu atuh selang teh nah nemen-nemen teuing. Tuh isi babam nggawean. Tapi untung mangis cau. Daina aya. Menggelasna eueuh. Lecek lah. Mana? Ini bogana kamaran gitu. Mana bisa ngamak nu bogana man? Itu kada. Saya bogana. Kan kanieu jaka jadul teh. Aku dibuka. Saya buka. Nah ini kana ieu mah batur selang di astagfirullahaladzim. Rumah motor oge ieu mah. Ayeuna mahal meureun. Ieu kain mah batur gitu. Mah jauh kene teh. Heeh. Ieu. Kemana wae tah maruman cai teh? Tingali cai leber. Gawean sia mak aing. Tah tadi ge di dinya. Keren mah. Urang kurilingan. Itu boga cedok. Ya Aduh, Allah. keren mah tibangan motor, tibangan eta keren mah. Kudu kurilingan ka itu. Atuh mun ngomong Kira di dinya. Naon? ngagawean. Naon gitu. Keran di dieu urang poe mah poe strong tuh gitu. Oh tadi nu urang milu ka ditu teh di dieu. Kok itu. Beli ke warung. Oh urang masa beli sebelah. Heeh. Ah teu kira-kira. Aing mah ya, ngeun pan di dinya tadi dinya eta nya. Pan deukeut tuh kangen keren mah. Da kudu jauh-jauh nguriling ka itu. Bukan mah emang tadi teu nuduhkeun kerana di dinya meureun mata ka ditu oge. Baruman. Posisi ke rumah, ke fokus, rumah motor. Eta yang beli selang teh panjang-panjang teuing. Terus saya mah bantuan meresan selang. Studi. Kurilingan salemur aing. Kita Heh, rumah sorangan.